Misalnya bola teh keluar ke urang, tapi balna teh dibawa deui ku urang, teh dialungkeun teh ku musuh ku urang, da urang nu neang bal ka itu ka Tegal jauh, awut buruh ngaranna teh. Aja urang pernah ngadenge euy, ti lembur belah ditu belah Cigalontang kan pernah ngadenge. Lembur Cigalontang, cenah mah jago Cigalontang mah magicna teh kieukeun cenah lumayan bal teh musuh teh. Anjir. Kabayang teh maneh lompatan bari kieu. Rarasaan urang teh heula keur leutik eta cilok teh hijina teh sagede peureub kitu rarasaan teh bakat ku badag. Maneh leutik pisan berarti keur leutik. Hargana teh 50. Ari cilokot jadi sagede peureub mah. Ari cilokot sagede peureub mah leutik pisan maneh keur SD eta. Tapi heueuh. Cak di dia, cak samat dia, lalakon cinta urang. Mantepkeun, tong diguar deui carita cinta nu pegat. Najan kagandrung sagunung, najan duriat sajagat. Kadede nu nyang redepage akhirna urang pisah ulah cerik tong di cerikan tarimakeun jadi randa akang pasrah jadi dudang dabengan kieu kuduna urang teu bisa kumaha. Mangga nu gaduh hutang. Ulah cerik tong diganti-ganti lirikan tarimakeun janten randa akang pasrah jadi duda da pugu kieu buktina urang teu bisa kumaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng supeng di Cabruk Sudah Podcast. Batuk Pak Haji. Kopi Jaya heula atuh. Anian anjir sih ya guys. Karena Kopi Jaya. Oh, kopi biasa benernya. Ya. Itu biasanya terakhir iklan teh karek ingat. Jadi Kopi Jaya ya teh kok ayeuna teh pindah tempat. Jadi kudu di awal. Lamun di akhir bisi batur teh ya tina teh jadi curhat. Ayeuna ditonton di awal geus pasti ditonton. Benar. Nah, gitu maksud orang teh Bapron lah nya. Tapi nu para lawan mah geus pasti di-skip euy. Ulah tuh. Jangan di-skip. Jadi si Kopi Jaya teh pindah tempat kok. Dulu kan di balama di Gigireun Sate Panur di Hampornya deket PUPR teh nyonya. Ya. Nah, ieu nama pindah ke Jalan Ibrahim Aji. Jalan Ibrahim Aji. Bukana ya kabelah Capruk nu sesah mencari sarapan, bukan mencari harapan, mencari sarapan enjing-enjing biasana rek berangkat kerja terus sempat sarapan karena masih sorangan jika produser itu. Benang itu langsung ruas atau apa minggu ke lari-larinya jogging di sahabat nate timah terus sempat sarapan bisa langsung sarapan di Kopi Jaya bukan nanti jam 7 enjing duit ke jam 10 wengi. Oh mantap mana sumpingan kadenya aya sarapan nate menu nate bubur jujum Garut aya duana di pigandrung ku sararea di jalan salah sahiji menuna men anu keur sarapanana urang aya hiji menu anu Allah eta mah panjang nostalgia pokokna mah ku aing geus di akhirannya yo kana nostalgia bridging nah sia teh apal bridging aya bridging na jembatan sasakna ieu teh sasak Raja Mandala tah ieu menu ieu pasti ngingetkeun urang keur zaman-zaman leutik keneh. Bubur lemu, lain bubur lemu, aya nasi goreng kunyit. Eta nasi goreng Republik Mak-mak. Nah, pasti rata-rata
para mamah zaman baheula mah eta nasi goreng teh nasi goreng kunyit tapi ra bawang berem geuning atau bawang bodas kunyit tah eta lah sia kitu we geuningan tara maksudnya tara ditambahan ku suwir ayam atau naon teu paling ge nya ku naon keripik turais ya lah ini sekte mana eta juga aya keripik turais geuna turais digoreng ini sakola teh dibere sarapan eta heula nasi goreng baheula mah karena sering berenya jadi aya istilahna teh bosen tapi ayeuna mah sakade kieu mah kangen sono teh tah di obatan teh di ditu urang kamari anjir langsung teringat mamah di kampung sari dia sarua tuh tak urang pernah pertanyaan ya dia sarua tuh dia urang lamun indit sakola teh ke SD ieu mah sok sarapan heula tara sarapan ayo nasi goreng biasa gitu nasi tapi di dia mah langsung SD nya ngawon abi mah terus dipurulukan Mastaka Putra Jair saya eta cariosana mah mohon aya gogog ge dina lamai balong sabtu tuh ngarti ayo di sabtu di mana capek kudu di sabtu telana tuh geuleuh dangu kan mam ge sareng nasi kengeng awon dahar jeung nasi goreng sangu goreng salah dipurulukan ku Mas ieu goreng Mastaka Putra Jair dipurulukan ku goreng hulu jair oleh anak Jair anak hulu jair goreng anak Jair goreng goreng hulu anak jair ya gitu aya gogong dina lamai tong eta nama geuleuh cukurang oge eta eta tah berarti osok sarwanya osok sarapan isuk-isuk teh mendet gini sakola teh kadang sarap urang mah kadang sarapan aya di lemur sarapannya bahasana di bahasa Sunda ge nya sarapan heula sarapan mun teh nyarap sasarap ayeuna mah beda deui nya kesan sasarap maksudnya mun urang nyebutkeun sasarap teh kadang-kadang sok salah disalahartikeun sasarap jadi komo menyebutnya sarap hunggul jika ngahina gitu kan padahal mah sasarap teh artinya teh sarapan ngompreng lah ada ngompreng tah lamun lah urang hayang rada ngabas ceuk kamari loba nu komplain cempreng cenah sore maneh aya nomor kieu juga Bima aing aing lajang kumaha Mang Ikok jandan kieu kan tah eueuh ayeuna mah sok tadi pada geus alus dedinya sok jadi lamun init sakola urang keur SD nya eta sarapan teh sangu goreng kunyit biasana gitu atau kadang-kadang mah eueuh kunyitna teh sangu goreng hungkul di naon teh di bahanan duit zaman urang SD mah di bahanan duit teh 200 perak 200 perak mah berarti bener eta abang tukang bakso teh lagunanya abang tukang bakso mari sini saya mau beli satu mangkok saja 200 perak. Satu mangkok saja 200 perak yang banyak baksonya. Bener berarti. Kurang lebih gitu. Seumuran jeung eta lagu. lagu. Didinya sabaraha mun di 200 sarua. Lamun inu urang gajian 500. Urang 500. Sapoe eta. Kela. 500 mah urang mah poe Kemis. Anjir, seminggu sekali atuh. Seminggu sekali. Ade, urang mah sabulan sekali. Pokona poe Kamis mah 500 karena naon? Karena poe Minggu mah aya pasar. Pasar tumpah aing teh deket. Poe Kemis. Poe Kemis di pasar saruanya. Urang di pasar Kemis sarua. Oh, maneh. Anjir. Maneh budak Pak Ahmad lain. Aing aya ngaranna Pak Ahmad mirip jeung maneh kala. Naon? Urang mumpung ingetnya. Mumpung inget. Heuh naon atuh? Urang hiji carita. Sok hilang ingatan. Ya lucu, bae. Urang mah ka mana-mana we biasa. Bahasa urang rek kawin. Kan bapak urang nu asli mah kan geus pisahnya. Siapa bapak palsu? Jadi nu kawe. Bapak tegas. Siap mau ka bapak Cina produk kawe. Lain maksudnya bapak tegas. Padong. Lain, bapak tegas urang. Yan Kasela. Bapak nu atuh apaleun atuh panpek tah bapak urang tegas mah kan misah. Ting kudu terharu ting kudu kumaha ieu teh. Oh Pak Dadang. Pak Ian, Bapak Ian. Apa ceritana urang ieu ya? Pak Ian. Sok mah. Urang teh kawin tah. Karena kan mana kawin? Oh basa mana kawin. Terakhir panggih jeung bapak tegas teh SMP urang teh. Bayangkeun. SMP terakhir panggih teh. Kela.
aing rek seuri ceuk ibu Siti saarah teh setengahgan eta balan. Urang we bingung eta teh guru terharu teh. Tapi dah yang seuri urang we teh. Ekspresi. Tah, caritana mah. Urang teh ini teh ka itunya singkat nama ini ka lemur bapak urang. Di mana? Erek ngabejaan. Di Nagreg teh lain. Di Bungbulang di ditu. Oh. Yen urang teh rek kawin gitu. Batu ini ka itu. Jeung lancuk urang. Lancuk urang mah nuan, urang masuk serangan ka itu ka lemurna. Sia mah anjir. Aing sedih. Angke ku aing da supan musik background sedih. Pas asup ka lemurna aya ibu-ibu deket imahna urang teh apa imahna teh nanyakeun tah. Pali ditu cenah kadinya urang teh. Aya ibu-ibu keur ngariung. Aya nu keur ngagali taneuh di handap teh. Siga nyieun dadasar deui. Henteu maot. Ini sinau ngagali taneuh. Aing pernah lalajon. Siga dadasar deui kitu naon teh. Dina teh mehek-mehek nu kieu teh tunjukna teh jol bawa ka. Henteu maot bapak aing aya keneh. Cuman hatinya sudah mati. Tah, ya nanti ditegen gua. Di sitingnya dadasar, tingnya solokan. Pokoknya keur ngagali, we nu keur ngagali ibu-ibu ngariung di dinya teh. Kicrik urang teh. Oh bener mana maki kecilikan. Lihat. Mana jolengkang. Wah mungkin percaya ngomong gede gua aing. Dai penek maki kicilik. Ding aing gitu. Gitu. Nah, ibu-ibu teh. Nah, itu semua berpaling padaku. Bade ka saha? Bade kapaian. Nah, set ibu-ibu muka mecenggul sirah ti handap galian teh. Set kieu. Jal. Ah, ningali ka urang teh seuri unggulnya teu ngomong jal. Keula cenah ieu teh. Siga budak namang Herman cenah ieu teh. Iya nu kudu dites DNA bae gua. Aduh. Aing untung tadi paling pengen aing teu kuat aing seuri nya jadi sudah seuri. Aduh. Sudah teh. Cek ibu-ibu teh nanya. Mang Herman mana cenah? Jeung ulang deui meureunnan. Heuh, meureun Herman mana meureun mikir-mikir nya. Ari aing Herman saha deui. Jol. Geus lila jol. Allah sia. Anak aing teh loncat teh sokan lompat ka itu lain nyamperkeun urang lompat ka itu ka bibir aing ibu-ibu teh kabeh Allah anjir sakieu cenah puterna saha cenah eta ujang teh cenah itu cenah puterana ibu Watin jadi itu tinggal oh cenah bu sok kalbat bayangkeun aing bakat geus lila teh panggil jekot teu waweuheun disangana teh urang budak Mang Herman putra ibu Watin saha pan Bunda Sisar nya anjir loba ngaran panggung na. Masa oh jadi dia Ibu Watin mah. Basa teu lah basa keur ngajurian Watin KDI Cynthia kan. Lubis. Anjing. Nya teh kakemot ya. Watin Cynthia Lubis. Oh eta. Oh gitu. Tadi teh nepi ka mana ya sok. Da bakal poho mana aing. Sekolah SD aing inget. Oh, benar terus. SD teh urang mah dibahanan duit teh 200 500 hotel lamun kemis urang ge pasar kemis. Karena kan di urang mah pasar teh saminggu sakali. Saminggu sakali doang kan di dia mah pasar Ciawi tali ungap we pengkolan rame ungap we. Ditu mah pokona mah pergerakan roda ekonomi teh saminggu sakali tiap poe kemis. Siga eta mah pasar sayur pasar tumpah pasar minggu teh naon sebutna teh pasar jika CFD. Jadi poe minggu teh anu jualan sayur, jualan baju, meuli sepatu pokona kudu poe kemis we. Da eta pasarna aya poe eta parfum. Urang mah resep ka pasar kemis teh sabar Dage meuli gamar aing meuli gamaran. Anjir. Gamar nu usina teh 100 geuningan. Kasih edo aing nyebut gambar teh. Nah. Sesat anjir. Nah naon teh gamare bukan aja. Cek nu nonton tadi urang kok serius ngadenge gambar teh nya. Aneh yang sebut apa ceritana. Terus Nah, duit 200 ya balik deui ka duit 200 anu umum lah. Duit 200 teh ti heula mah di masa eta mah meujeul keur jajan teh euy. Hanya pertukaran dolar apaan? Tiala urang ingat mun jajan urang sok meuli cilok. Rarasaan urang teh heula keur leutik eta cilok teh hijina teh sagede
Pereup kita rasaan teh bakat ku badag. Oh, mana leutik pisan berarti keur leutik. Hargana teh 50. Ada cilokot jadi segede peureum mah. Ada cilokot segede peureum mah leutik pisan maneh keur SD eta. Tapi heeh. Heeh meureun eta meureun nya. Apa kene nu dagang cilokna saha teu? Mang Herman. Anjing. Plot twist anjing. Mun urang mah aya Mang Sarip. Saya tidak butuh pangkat. Oh, tapi saya butuh obat. Aya di orang Mang Sarip, Pak. Ya, sehat kan itu Mang. Kayak lain eta orang enggak usah tahu soal Mang Sarip nya. Tah, 5 hargana teh hijina teh 50 perak. Jadi meuli 100 perak teh geus wareg. Da bakat gede gitu. Basa-basa masa-masa eta teh. Nilik deui ka zaman ayeuna, urang pernah ningali dina TikTok. Aya nu di bahanan budak SD sakola teh 50.000 anjir. 50.000 rata-rata 50.000 eta jajan budak SD gitu 50.000 eta sarua jeung pendapatan urang eta sa tapi gaji 13 teu kengeng reuas. Cobiana lah gareng urang kalina lebet SD. Oh, saya kartos. Oh, Tacan masana tuh. tos lebet SD. Tos lebet SD Dua. Mohon. Kumaha rasana? Gitu we. Cing Pasti Mang Andi pokona mah. Hoyong kasbon. Sakadeng dia oke. Jadi mau ditanya kuliah bakal. Nah, Bima. Oke kalau ditanya ya kalau Nah gitu bingung. terus kau tadi. Tapi benernya, bener. Soalnya jajanan harita mah permen oge salawe. Cing permen nu terkenal zaman Benson anjir. Aya nama Brown pake lain tah eta orang Sunda mah. Naon? Ada Bronson kalau mun teu salah mah. Benson cenah. Anu kue permen anu kacang geuningan. Sugus. Lain permen anu kacang. Ini ngabahas kacang teh euy. Asli na mah permen kacang. Eta terus Di ditu aya gede kacang. Sepen soccer. Eta masih kacang atuh. Anjir teh. Semasuk keluar tina jalur teh kabina-bina ka out of the box teh sam out pokona mah. Kurubuk Edun mana ngalaman kurubuk Edun? Anu beureum lain. Anu ngeunah mun dihakan jeung eta jeung plastikna teh geuning digayam. Nya. Oh dikenyotan gitu. Eta bumbuna teh di dinya tuh. Benernya. Asem jajan teh. Iya. Gula asem. Gula asem. Oh itu mah tuh kita terus ginja. Mun roti urang mah ti heula mah. Temu lawak. Roti teh ieu. Roti Jordan ngaranna teh. Oh bener roti Jordan apa nah, urang apa? Ayeuna mah siga ieu. Selain nanas jero teh. Moka. Roti naon sih anu selai mentega gula teh? Kopekgon. Oh, merek atuh. Roti naon teh? Kopego. Anu kitu geuningan. Patigon. Kurang kadang-kadang Kopekgon. Konveksi eta sarua ting roti naon ngesgon we ka ditu. Roti buleun nu aya selai mentega jeung gula bodas gini ukur kitu we hungkul baheula mah tah roti Jordan nya bener roti Jordan terus wafer anu warna-warni anu hejo jeung beureum we warnana aya ini wafer. Jeung baheula mah anu mahal teh Astornya. Astor. Ayeuna mah Astor teh biasa aja gitu maksudnya. Pokona mah makan besar teh sarimi. Bener. Benernya kumpulan keluarga teh lamun rek makan besar teh meuli sarimi, Bos. Make semut tragis gitu. Tapi bener. Urang mah lamun lebaran teh jeung babaturan saumuran teh dahar sarimi. Jajan heula terus dahar bareng di sakola. Sarimi. Sakola jajan teh eta sarimi dibubukeun jeung Sprite. Alah, anjir. Bayangkeun. Sprite teh baheula mah bari lamun ngada nginum teh ciuman lebar pokoknya mah gitu. Udah minuman mah Sprite mah rada mahal aya nu rada murah na teh eta temu lawak teh ginja geuningan. Ayeuna mah Sprite teh biasa-biasa, kopi jai creamy ayeuna mah nu ngeunah anjir. Bener. Santai kitu. Terus naon deui nya? Tadi teh naon deui? Urang teh keur nepi ka mana tadi teh ngabahas? Permen baheula mah permen anu siga mentol kitu warna teh biru muda laleutik sugus kieu ieu loba eusina teh lah naonnya teh poho deui euy pagoda
pagoda mah tuh eta mah pagoda tapi eta mah da lain kajajanan biasa. Tapi mah pagoda mah tapi pagoda mah kajajanan mahal lah eta mah. Ngan ieu mah kajajanan warung gitu, jajanan warung keur leutik. Loba di urang nu pagoda bala nu karawin pagoda deui kuno lain. Pagoda eta mah. Pagoda mah aing urang layangan tegat. Aing mah ieu ada kurang konsentrasi aing mah dia kamera jadi ngajajar ke. Aya naon ieu. Nah anjir. Mesti nu ageung. Antepkeun bae. Urang-urang ngarewasa ieu. Cebrek we rek ngajajar kan itu bae. Nah, dibere kamera ngajajar, geus teu konsen. Nya teu inget baheula dibere pare musik, 3 jam kecebrek. Jadi euy, bener. Tah eta. Tah. Masa-masa kabura. Kabura. Masa-masa SD mah gitunya ya orang teh sekali deui teu bisa nya ngabandingkeun jeung masa-masa ayeuna gitu kan. Barudak ayeuna nya beda lah da masana oge beda. Betul. Sekali deui balik deui karena modernisasi anu geus terjadi. Terjadi gitu kan geus ieu aya di kehidupan urang. Tapi nya urang mah sekedar sharing we mah siga baheula zaman-zaman urang mah kan masih kental budak SD teh ngaji. Nyam maghrib. Dia ngaji subuh tuh. Ngaji subuh, mun bulan puasa orang ngaji subuh. Urang mah unggal poe ge ngaji maghrib, ngaji subuh. Urang mah ngaji maghrib unggul. Urang ngobrol jeung pamajikan. Pamajikan mah teu ngalaman ngaji subuh. Jadi ngaji maghrib hungkul. Budak urang mah ngalaman keneh gitu ngaji subuh teh tapi kan ka init ngaji digogog anjing mah. Itu kan karena di hanapeun urang mah mun init ngaji teh ngaliwatan sekolah SD. Tah di posisinya teh di luhureun jalan. Di hanapeun teh jelema beunghar boga anjing. Asuhan teh di handapna teh Mang Ian tadi keur ngali. Itu sudah terpisahkan waktu itu teh. Lainnya. Tah unggal ngaliwat teh dek ngaji maghrib dek ngaji subuh. Teu boleh digogog apa sorangan anjingnya keleutik mah alah sieun pisan gitu kan. Hoream init ngaji teh lamun dibere hujan jeung dibere batur karena sieun digogog anjing gitu kan. Bae kecideun nama di urang tapi diolo ku kolot mah. Urang siga zaman bulan puasa. Ku kolot mah diajarkeun ti keur leutik keneh oge geus diajar puasa. Anu diolona teh kieu geuning kan. Puasa nepikeun ke jam 10. Tah puasa dikeun ke jam 11. Terus maju geringan tepikeun ka jam 1 nya ke bacana saum teh ku almarhum nini urang mah nyebut teh. Terus diburu hanaon tah? Tah eta aja lamun nini urang pinter. Misalkan mun ieu teh ki saum dinten ayeuna dikeun ke jam 1 nya. Engke diburuhan. Ambigu teh naon diburuhan teh. Tah dikeun ke jam 1 pamang atuh dikeun ke jam 2 nya sajam deui weh. Kalau na teh sat parat we ka maghrib. Bisa tepikeun ka jam 2 teh buka, bisa diundur deui kitu. Geritos jam 2 dikeun ka asar we atuh cenah. Asar set maghrib. Dikeun ka nepikeun ka aya kada kalana dikeun jam 5. Mah tuh hoyong geura buka, mah hoyong buka, hoyong da geus ningali dahareun teh apan. Cu, sekedap deui pamang lebar maghrib, hayu dipungu. Diajak kukurilingan mah, diajak ka itu kade supaya entong buka. Tah eta kolot baheula mah boga kitu. Mantap. Urang mah jiga kamari ngabuburitna titah nutup-nutup jendela. Anu pantauan deui mana. Aduh. Tapi benernya loba pisan gitu. Zaman-zaman baheula mah nya meureun anu moal karasa ku zaman-zaman berdayana meureun nya. Ngaji maghrib, saacan ngaji mengbal heula apanan. Mengbal. Mengbal. Di mana itu mengbal? Nikot mengbal, main bal. Pan urang Sunda mah kitu mengbal. Tapi ya jika tadi urang maca artikel nah cenah urang Sunda betresep nyebut ang. Contohna eta mengbal. Mun aya jeung n gitu jadi mengbal. Terus contohna teh nya bensin naon deui sok? Bangsa eta mah maneh. Loba lah nu aneh-aneh gitu bensin. Jeung lamun main bal teh nya lucu gitu.
Ieu mah bakal sigana mah sarua kaalaman ku barudak urang di kota ge lamun main anu zaman baheula mah. Main bal teh anu gawangna teh make sendal. Terus peraturan teh ka mana karep aya jauh di standar FIFA atunya. Iya mah. Satu ngomongkeun pipa di zaman baheula mah. Pipa na ieu mah pipa paralon. Paralon bener baheula mah can jadi pipa. Jauh sok. Naon mah istilah kornal cenah gini. Kornal. Yo tendangan sudut. Corner kick. Corner kick jadi kornal. Terus naon deui? Dipates cenah. Pates barung anjir. Nah, teh mun bahasa eta mah. Iya naon Om ge lamun suku di kitu teh tackle. Sliding tah. Sliding. Jadi sliding. Tah diledot kurang cabang oman diledot cenah. Sliding eta teh diledot eta teh. Nya pates dipates pokona mah. Urang aya awut buruh sagala urang mah. Awut buruh. Bayangkeun awut. Jadi mun maneh jeung urang ya. Awut teh jadi awut. Awut misalnya bola teh keluar ku urang. Tapi balna teh dibawa deui ku urang, teh dialungkeun teh ku musuh ku urang da urang nu neang bal ka itu ka Tegal jauh awut buruh ngaranna teh eta teh. Wajib urang jauh. Malah kan lamun gawang teh ku sendal ge. Sendal. Lamun ka dieu asup. Ke tengah. Lamun ka dieu keluar, tah lamun ka dieu teh meulah jame. Setengah asupna teh tanu paling heran urang mah nya di aing skorna jadi hiji setengah gitu. Ceuk lah anu paling heran mah nya di urang mah baheula kornal ya setengah. Acan. Jauh-jauh kapar ya. Geteng nu mana wasitna geda eueuh. Masih kana mulut sih kana mah. Heeh. Par. Sapar lah mulai nu kawin ge sapar mah kumaha nya. Oh nya. Jadi kornal ya. Sakali kornal teh nya kasedo katajong keluar deui kornal deui tah. 2 kali kornal. Katilu kalina cenah kornal wae penalti. 2 kali korner teh lamun 3 kali korner katiluna mah penalti. Pelanggaran eta teh. Mun penalti 3 kali takis wah geus eleh cenah. Malah eta tonggorok kagigir ieu mah teu katepak we kaluhur geuningan. Mun balna teh katepak kaluhur teh asup. Dapan gawangna ieu nya. Wah. Transparan teu kaciri nya. Itu kornal. Lain aing teh masih teh habis pikir mah eta awut buruh euy. Awut buruh. Lamun misal muruhkeun anak ka Hansip misalkan bisa aja nama ku si Asif ya benar dibawa balik wah tuh. Aduh awut buruh. Tapi udah zaman ente zaman baheula sih tapi kan ka ayeuna oge urang lapang main bal di lembur teh, lapang mengbal di lembur teh. Masih kene lapang ieu, masih kene lapang anu ka belah dieuna lamping. Ka belah dieuna aya gawiran lah maksudnya. Jadi mun kacel ngahanap teh bisa istirahat heula main bal teh nu neang bal heula pan kitu nya. Tapi justru eta merenya anu ngabedakeun main bal jeung main bal. Ari main bal mah kudu serius, kudu make sapatu, seragam di kostum, nomor punggung aja jiga ieu. Kadang-kadang lomba Agus besar ge nyeker we nya. Keur klub bola gini kan ayeuna barudak mun riweuhnya. Eta jersey kudu jersey make lakop cenah, lakop diarep teh me bincurang teu pates. Teu apaleun baheula mah zaman urang mah lakop teh ku awi anjir. Ku awi bener ku salumpit. Salumpit teh atuh teu kerasa salumpit mah. Penting mah jeger we. Kan ku awi mah Allah diadu barungkeun teh. Pokona mah mun teu make nanaon teh geus we. Geus we lumpuh. Ari diaduna jeung awi atuh lakopna nya. Jadi apal teu. Naon? Aya magic cenah geuning baheula mah. Oh nya bener tek lemur teh. Aja urang pernah ngadenge euy di lemur belah ditu belah Cigalontang kan pernah ngadenge. Lemur Cigalontang cenah mah jago magic na teh. Kieukeun cenah lumayan bal teh musuh teh. Anjir. Kabayang teh maneh lompatan bari kieu. Kieu. Tapi percaya teu percaya heueuh eta teh euy. Alah gageungna. Bola urang aya nu poli di lemur mah gini ya. Jadi lawak kita teh kitu hunggul ge. Si dukun teh kitu anjis. Gitu. Naon teh teh? Teuing. Kieu. Meureun atahiyatul meureun kan sok aya atahiyatul. Can beres tadi teh eta nu meureun nya nu ngabedakeun main bal jeung mengbal. Ari main bal mah kudu main bola
Duh serius teh ya ari mengbal mah eta mah wah bebas pisan. Rek peraturanna jiga kumaha justru eta meureun ngabedakeun teh antara mengbal jeung main bal. Jeung main bal. Mengbal mah jiga tadi teu kudu nuruti aturan FIFA wah kadang disenal nyeker. Tah justru kiper teh make senalna teh dina leungeun da meh teu peurus. Bener. Diasukeun Bener. Anjir bisa gitu ya. Ya. HD atuh lain make sarung tangan. Mengbal mah kadang-kadang bal oge bal bliter. Nya bener. Buliter Buliter bal buliter. Oh anu kudu dikencesan lah ku jarum. Soalna lamun teu sok kokoleangan ke bawah angin teh geuningan. Gitu kan kencesan heula jadi leuwih beb kitu najongna teh. Lamun kentop halus deui mang lain deui. Alah Bener. Kamu usum halodo kieu tah sawah gararing mengbal teh. Sawah Garung is the Favorit lah. favorite place eta. Jadi sawah nabe bar nabeu pokona. Anu si sawahna teh jago bar nabe gunanya. sawah anu teu salah teh Gaurong. Anjir. Eta ti Garing. Garung. Sawah Garung apa sawah Garung? Garung jeung garing nu bedana. Beda sawah garing menya garing sawah garung anu bener-bener seureut retak-retak teh geuning setaneuna teh. Jiga roromeheun. Jadi lamun urang teh mun usum halodo nyeri beuteung puzzle solusinya. Sawah garung cukal. Jorok kieu aing. Jorok kieu. Tapi bala benar. Gitu. Terus tadi naon rek ngobrol naon sawah garung cek dinya teh. Di sawah garung anu mimiti masih keneh aya jaramian keneh geuningan rusem kana suku teh tepikeun karata teh geuning ku barudak mah. Dipake mengbal. Nya benar. Eta terus tapi ngomongkeun deui bahasa-bahasa lucu gitu nya. Cuman bahasa serapan anu lucu eta. Karena nyata teh offside jadi offset. Coba. Offset ya. Wah. Eta karek dina bahasa bola hungkul, guys. Nah, can ngomongkan misalkan nu lain-lainna lah. Olahraga nu lain mah. Poli misalkan. Serpen. Tina servis jadi serpen. Coba. Smash jadi cemes. Bener. Ai tosna mah sarua tosernya. Toser sarua. Toser jeung blok saruanya eta mah. Sarua eta mah di blok di toser. Ngan edas ku serpen aing. Maju deui kana tuh bahasa motor nu kacida mah jar arawuh mah tuh. Bahasa motor. Heeh, alat-alat motor sok breaker jadi sebleker bener. Sebleker urang Sunda mah. Wah, ayo kajal. Sebleker teh sarua jeung lovebird-nya. Jadi lakbet. Shock breaker jadi sebleker. Lovebird jadi lakbet. Coba. Lapet. Gimana cenah eta awalna? Nu penting mengerti teu maneh melakbet naon. Apa manuk nu eta maksudna teh? Apa teh? Blok geus. Ngan mun ngobrol jeung batur pasti awe jeung urang batur mah bakal teh. Naon eta motor kabilatorna cenah. Kabilator. Ikut kabilator aing. Kabilator. Abang zaman-zaman India kabilator kabigam. Anjir. Gus ditawar. Kabigus. Kabigam. Kabikusi anjir. Kabikus. Teuing lah bae atuh di pikiran teuing eta. Terus aya kopling sarua kupling deukeut lah eta mah. Eta rihting sen. Lampu sen mah mending lampu sen mah bener lampu sen. Jadi naon? Rihting. Oh nya rihting bener. Rihting obat tetes mata rihting. Rihting coba tina lightingnya teh sigana mah sigana berarti. Tina naon eta rihting teh? Rating kanan. Oh rating. Hurung lampu. Rating kanan ai kiri atau lefting berarti. Wah eta. Ari setang naon? Setangnya stang handbar stang. Oh, tapi stang kan bahasa nu jauh mah geus kabilator di karburator. Oh iya tutup rantai. Stengkas. Tina chain case. Chain case teh mun urang Sunda bakal mang aya stengkas grand cenah. Anjay. Stengkas. Oh, motor grand. Spakbor. Tina eta teh. Board papan teu spakna naon anjir?
Teunya. Ka bawah. Teuing bakat ku geus tuman merenya geus biasa teuing ngadenge kata-kata eta jeung dilarapkeun ku urang oge. Tapi naon aslina teh. Spakbor. Oh, bener spakbor. Tangki, Jo. Tangki manggeus. Tangki mah. Jaruji. Naon jaruji? Jari-jari. Jari-jari. Pelek. Pelek. Tina veleg. Velegnya. Veleg. Bet ieu oge ron teh. Tambal ban tubles. Kan teh tina tube les. Jadi tubles padahal di bahasa Sunda tubles teh kan gejus. Jadi gejus bener. Benernya. Kenal pot bener eta mah. Kenal pot mah geus bener. Jeung si cepot bener. Eta mah. Loba lah. Loba. Malah anu paling aneh mah eta pelek racing. Jadi nate pelek bintang cenah. Pelek bintang di canak enggalna wae eta mah tidak bentukanana urangnya. Kapengkolan mah gitu. Tong mentas ke belah ditu di perboden. Anjir perboden. Kan tina forbidden. Forbidden dilarang. Presiden Amerika. Presiden Amerika Biden. Joe Biden atuh eta mah. Oh, forbidden. Yang dengar sih bahasa eta nama. Forbidden. Jadi malahan tadi orang jadi teu kahaja mungkin karena orang nyangan ka itu merenya itu kahaja manggih eta geuningan si aya nu ngabahas tentang nah orang Sunda mah betul bisa nyebutkeun F jeung V ternyata F jeung kusabab si huruf F jeung huruf V teh eueuh dina aksara Sunda gitu. Nah aksara Sunda. Orang dasar aksara Sunda abjad. Dina abjad Sunda eueuh. Da a i aya oge a model P. a i u e o e nya tambahan teh. E oge geuning aya e aya e. Aya eta aya terang, aya lele, aya engke. Tah. Engke. Eta ena dicurak di luhur. Heeh. Aya naon deui nya? Naon deui nya? Henteu, tah henteu mah henteu. Gede eta mah. Henteu. Ayo mun henteu gitu sok. Lamun euleuh tah Euleu. Oh. Euleuh mah leutik euleuh teu euleuh. Henteu eta mah. Jadi elah gitu. Euleuh. Karek apa? Eueuh teh kitu nulisna teh. Tuh eueuh henteu kitu atuh. Tidak minta euleuh. Oleh-oleh. Eta teh naon iming-imingnya? Mane masuk ka distrek wae. Ku dipikiran ieu. Lamun di gedung perkawinan mah kieu, lamun di gedung perkawinan mah. Cik kumaha eta teh? Hah? Repna teh eta teh? Eta aku tidak minta euleuh. Iming urang main iming. Hafal atuh iming saja jadi inget anu geuning. Ala salaki batur. Cinta salaki batur. Ingat eta na ieu gua. Siapa yang gerak kadiga. Atuh da. Gitulah nya. Loba teuing ieu teh dinya mah dialih hajatan di gedung anu di belah. Can asup tadi can asup. Sudah laku bos. Udah gede. Nya. Oh kan ari jeung nu bogana pagi teh boleh jajablok. Ya. Cik urang mah geus apal jajablok atuh asupkeun ka dieu nya. Atuh ka dieu eta. Bisa lah kayak dihilangkan teh yo. Diganti ku jajablok. Tulisan eta jajablok. Aduh. Naon deui? Kerleutik didinya. Kerleutik urang salianti Kahirupan ieu mah. Kahirupan urang mah nya. Salianti kahirupan mah kan sok aya anjing. Aya sedih, aya ruas. Oh. Dia teu aya eueuh niatan salto gitu terus kalau siaran. Aya sedih, aya ruas ya. Anu ngabedakeun merenya menurut urang mah anu ngabedakeun baheula jeung ayeuna. Ayeuna jeung baheula teh nyata salah sahijina teh selain tadi ngaji maghrib, ngaji subuh, nyata sekolah agama. Jadi kehidupanku semasa kecil begitu padat anjir jadwal teh isuk-isuk sekolah misalkan berarti dimulainya teh di subuhnya subuh sekitar jam 4:30 jam 5-an lah jam 5 teh init ngaji subuh balik jam genap atau sekitar setengah 7-an
asup lanjut asup sekolah SD setengah 8. Balik sekolah SD jam 12. Jam 12 ini sekolah agama teh sekitar jam 1 atau setengah 2-an. Nepikeun ka asar. Asar, ulin dan disambung ka maghrib. Ngaji maghrib. Benar. Eureuna teh Tapi prestasi Anda di sekolah itu seperti apa dulu? alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah. Kumaha? Alhamdulillah. Sombong atuh disebutkan di kelas gitu kan ke kelas ti SD itu kan ke SMP ranking hiji wae mah atuh sombong gitu mah ngan ieu mah alhamdulillah we prestasi gitu. Nu penting mah buku-buku we mah gaduh wae unggal tahun teh. Pamasihan Hadiah samennya. Hadiah samen. Oh benar. Tapi orang hiji aing tingkat leutik tingkat kaino teu pernah teh. Pulpen inul. Pulpen inul pepelanaian ke luhur teh kita. Bijaya tadi sana ya mah gitu. Eta nu ke pepelanaian gigitan geuningan. Nya baheula mah hayang teh. Pernah dinya manggihan pulpen anu seungit. Pernah narkoba. Aya narkobaan cenah. Raja Di tukang dagang teh geuningan di ieu. Aya mun aya dagang. Watirnya tukang dagang baheula nya. Aya ieu non ngaranna teh tukang dagang anu karena mobil carry culik. Karena hardtop culik disebutna teh. Bener. Urang balap ke sekitaran SD pernah urang wah eta mah ngaran di lemurnya urang teh jadi ieu jadi ngaranna teh utusan. Anjir. Kekaisar eta masih kena kekaisaran di lemur dinya tah kumaha. Di kerajaan urangnya. Di utusan ti kerajaan Kandang Wesi lain Astipa eta mah. Berarti jadi naon atuh ngaranna teh mun bola mah cerdas cermat heuh. Aya keneh cerdas cermat kan nya. Perwakilan merenang. Urang yang hebat teh urang mah. Wawakil. Tah cerdas cermat. Sebenarnya hayang gede wae. Bayangkeun heula ya. Urang cerdas cermat teh kelas 4 SD, berarti urang umur sabaraha tahun? Sekian we nya. Kieu naon jangkung teh. Saya temennya jangkung awak umur sakieu. Kumaha tuh? Warna penek we. Sakieu bere jangkungna sakieu. Lah sakieu lah. Urang teh leumpang 14 kilo. Duaan utusan ti desa urang teh da perwakilan desa rek ngadu di kacamatan urang IPA hari teh ingetnya. Babaturan urang teh bagian IPU baheula mah. Ilmu pengetahuan umum. Jadi di dalamnya ya IPA IPS jeung bahasa Indonesia kan. Eta. Tita leumpang teu dianteur teu naon euy. Jauh 14 kilo. 14 kilo. Bari jalan oge leuweung. Mun ti dieu ka mana nya? Ti 14 kilo ka mana? Oh nya, bae urang teh maksudnya. Heeh. Anjir jauh. Ieu intina teh iya intina teh. Pokona mah nyorang leuweung lubak-libuk can hari teh hujan. Bari mun cek urang mah jembatan turun ka wahangan teh bari caah. Tah. Leumpang tapi nepi. Jeung daek we duaan eta ari ini teh. Ari guruna mana? Guruna mah wah mun dimarabkeun aing we ka Gohgor meureun eta mah. Tegakeun teuing ka mana poho deui. Heeh, mun dina ieu mah kan lamun dina naon? Dina Laskar Pelangi mah di Pegat Buaya, tah aing nyorang leuweung harita mun aya Gohgor geus dihakan aya ku Gohgor tah. Ieu alus euy. Hah? Kayak penerus sanekala rayun kabari Gohgor anjir. Gohgor tah urang aslina definisikeun Gohgor sagede siga kumaha. Pokona mah diutus aing nepi ka ditu tapi nepi eta harita mah kitu ku kawani meureun jeung kumaksakeun dibere duit teh ngan bekal teh 20.000 ku guru teh indit we. Leumpang 14 kilo init jam 8 nepi teh hampir asar lewat. Jam berapa disebut? Heeh. Can di jalan teh hujan kabutna naon leumpang we kitunya. Ogoan baheula mah terus kitu tabiatnya tuh. Tuh, geus ka dieu ayeuna mah. Loba pisan. Tah kitu meureunnan sharing nama. Kamu dinten ayeuna namanya? Heeh. Pokona mah naonnya? Da ngomongkeun kitu mah atuh hampir eueuh untungna istilahna mah soalna komo deui lamun misalkan urang ngomongkeun jeung nu lain daerah. Ayeuna nu lain lembur wae osok beda-beda caritana teh komo deui nu lain daerah gitu. Tah aya nu beda ya. Aya nu beda. Aya nu beda emang tradisina beda. Aya nu beda zamanna. Kadang-kadang
anu kajamanan ku urang di lemur kudu di kota mah meureun anu ayeuna geus arareueuh. Jelemana teh gitu jadi di kota jeung di lemur mah kan beda generasi jadinya teh beda perubahan zamanna beda gitu. Ya jika misalnya ku urang mah kaalaman teh sedek kieu kudu di kota mah berarti ku aki-aki urang meureunna. Ya itulah umuran aki leuwih urang. kolot ti urang. Gitu karena perubahan zamanna kan lebih cepat gitu. Tah berarti kanggo balad capruk benten anu gaduh carita-carita masa kecil anu unik berbeda maka tiasa diseratkeun we dina kolom komentar. Tah gitu tong hilap oge. Like, komen, dan subrek channel Gemar Uniprese. Ya, tong hilap di share. Sakitu heula tuh. Sakitu heula. Mengon payuna bakal aya bintang tamu atuh. Insyaallah. Pokona mah ya urang muka bela. Japruk sunah anjir. Capruk sunah. Ke heula. Can. Geus ketukana Capruk sunah. Ai geula. Tapi ai capruk sunah. Sekali ewang. Ketukana ge capruk sunah. Kitu teh kitu sekali ewang. Pan kitu ja sok tingali episode spesial ketukang. Henteu capruk sunah. Ngomong sunah. Nah, ngerti urang euy. Ngomong sunah. Nah, penting imbang antara pengetahuan oge pengetahuan agamana. Wah. Serius. Asa jeung Karni Ilyas aing. Capruk sunah. Ngomong sunah. Ayo. Telat euy. Pading euy. Begitu we. Sebelum sudah ditanya. Atur nuhun para tos nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.